Tika teh anu janda orang Ciluncat. Banyak pati dia. Banyak pati dia. Asalina. Ayo aja. Ikan harus ya. Yang anu hayam. Tahu kita polisi. Guys, info tempat ngadu muncang di mana guys? Aing boga muncang halus ya. Oh iya. Rek 100 jutaan ge ditekenan ku aing ya. Muncang. Hah? Tah anjing menang male 2 tahun. Muncang aing tah. Wani ngabar anjing yang muncang mana sok du. Aing. Muncang aing dipalena ge 2 tahun atuh. Ade. Jalan tak anjing kalian. Wanian ngalawan muncang Jawara mana ge aing. Absen euy lope oren euy menurun anjing lope oren guys. Lope oren menurun kieu euy. Wah anjing Mana mantap di we. ieu jadwal padat pisan nya. Persib kerap ayeuna lebaran. Aing nge-live geus sabaraha poe kapotong ya ku acara. Paket. Beres lebaran normal deui ya barbar rame deui teh. Barbar rame. Oh takbiran ya nama. Mana ieu kada hadar ieu? Gila atuh. Yang iya yang ocon aing ya bersih pikir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tukang tipu. Halo dukun pertanyaan. Ya. Hayang ngicacai. Lah. Hayang masalah cai atuh nyuhun pituana. Adi ya tuh gampang. Mohon abdi bumi hayang eleng pajeng duh. Bumi. Mohon. Iya lah tuh. Malawi kedah nu kedah dibantun ku abdi. Karena kesyaratna ka dieu jang. Kan? Syaratna cenah ka dieu jang. Mana? Nya. Pak peser 100 payu teh. Iker lawan atau lain takbiran ajengan teh. Kan ini takbiran, tadi ini takbiran ya Allah Akbar na hate teh. Terus muka yuk tad. Hah? Ustad jadi ajenganana, urang jadi anu pura-pura orang anu geus sukses. Sok. Yuk. Alitan we, ieu masih Rahmat kemana ieu? Sok mana? Kurang kena PL tanya gara-gara nubianya. Oh. Seun TikTok teh nya sabaraha poe ieu? Maksudnya naon iya, hiji lawan 2. Henteu tiru ieu sorangan-sorangan ieu mah. Oh. Berudak, TPR berudak. Bah, nah untuk takbiran, bah. Geus aya da. Oh. Apaan? Jelema bisa yang adanya suara abah kan sapeker. Oke, barang pentingan. Abi mah jadwalna. Penting geus subuh tad. Ai kolot geus tarunuh pan budak maraeun gitu. Tempo sholat sunat molor kopok sih. Udang-udang juga tahun kamari. Pas udang langsung yang muncit pan lieur sih mah. Arsa. Abi kencal hayam tan. Nah, sekali dijual teuing, Bah. Ieu mah ayam Jawara tuh beda. Nah, Ditawar 10 juta teh bikeun wabi.
Sebab Juara wae. juara naon? Ngadu. Wah. Ieu Di mana ngadu napa miluan? Tuh ayo mas marah ke mana-mana atuh hayam ieu mah. Ya. Enak di mana ayam? Enak di mana Ah iya ayam? iya. Di kandang. Aya saya sepi wayahnya paling fotona bae. Baiklah, baik. Ah. Si anjing. Ayam laut. Beda emang. Ayam laut. Tapi itu kena anak ngadu itu mah tah dah. Ribu atuh da penghasilan eueuh. Anak ngadu we nu mah. Kadang-kadang ngadu muncang api bolang. Abi buka muncang halus juara. Mana? Sayang soal katipu aing horem. Mau beneran ya? Mana muncangna epotana? Iya mah malek lagi 2 tahun bareto kuno boga teh peninggalan Aki. Ieu teh. Mau dipalek lagi 2 tahun cerita teureun. Terakhir kemarin ieu teh menang motor X-Max tak ieu hadiahna tah. Hasil ngadu muncang ieu. Mana balikeun kamera teh kumaha euy. Ah. Oh, itu teh motor eta teh. Masih ngadu muncang. Bu. Mana ciga gunung lain muncangna? Wah, ieu mah tuh tah. Muncang lagi ieu mah. Hidung kayaknya. Malek naga tuh. Ieu mah. Udah lebaran. Astagfirullahaladzim. Durakan di bae urang tan. Si Imam Amun mah geus bener da hirup nanti geus bener sih mah. Harusnya emang dah tuh pintar tuh patipu mah ripuh zaman kemarin mah tuh. Kan udah ngadu ah. Abdi kena teh bah gara-gara bu pondok nipu jelema nipu geus teu payu dia gitu. Mata kamar ge pas aya jadwal teh urang teh langsung we dilepkeun na bisi paroheun bahwa urang teh seorang ajengannya. Soalnya hese gelar teh bah teh. Kemarin dibayar baraha? 15. Tep-tep dak euy. Murah geningnya orang didinya. Ya. 15 juta goblok kan 1,5 juta sih teh. Pira ku aing dokter Anas Jono di amplop sekian tanya enggak si Abah aing ku si Papi mah eta 25 jutanya banyak baca di Abah tanya. Nuhun Kang Prabu. Salam Bunda Mila. Halo Bunda Mila. Mencita itu Henteu bah nyata. bener ah. Asli. Urang tahun enak mah keur kosong pisan bah mantap ngadaguan ti Abah bela daging teh jang bodak santri mangga tuan dikirim ka dieu lah jang beuleuman. Ya, Nih, kirim. Rocky. Kenungguan ya ge. Datang sapi. Aya nu mencitam ku saha? Ya bae jagal. Menjadi sapi barabah. 2. Alhamdulillah. Sadaha baraha. Hah? Sadaha baraha. Mencit isuk entok 5 we lah bae nu penting mempaudak masak daging. Karunya tuh yang yaumil akhir teh ditumpakan orang peyek entok mah. Apaan geus tahun kamari. Karena pajak gitu dah. Nah, tetega eta entok ditaekan ke ditu. Kela-kela iya Dani. Kok masih? Berapa aja?